mudahan kepalakan di alam dunia mah kasayan boh salatna boh sodakohna boh zakatna boh puasana urang teh sing aya dina panampian Gusti nu kagungan urang sadaya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bade mengucapkan minal aidin wal faizin, bade mengucapkan jajakal khairan kasiro kawargi-wari kadulur-dulur upami hayang apa suasana di Masjid Al Jabar Kebanggaan Jawa Barat sok dongkap hayang eces jentre mah katinggalna ku wari-wari ka dieu lah setahun sekali atuh dah belum tentu tahun payun mah tepang deui sasih Ramadan sabab umur mah diatur napas di alas hidup di alam dunia mah sakabeh ge bakal nu miskin bakal nu beunghar bakal mulih ka jati mulang ka asal naon nu bakal dibawa tah kasayan ibu kasayan bapa nu bakal dicanak mah mudah-mudahan we sing jadi bekal tah mulih ka jati mulang ka asal teh sing rebo ku ama anu saroleh emang sing ridu sing rebo ku babawaan nyata ama anu sararae. Alhamdulillah geuning wargi-wari dulur-dulur wargi-wari tos nyaksikeun video Abah Abah ditampi tina luhur dina mun-munan dihandap dina dampa sampean dicatat dina ati sanubari mudah-mudahan sing jadi rahmat sing jadi barokah sing jadi magpiroh tah kasayan ibu kasih Abah teh mudah-mudahan sing aya dina pandang tayungan. Amin ya Allah ya amin. Sabab Abah teh kikieuan teh keur nyieun syariat hakikat torekat marifat tah urang mah karek tingkatan syariat lamun hayang urang gaduh artos mun berjuang daek usaha daek di damah daek dagang tah alhamdulillah Abah oge kikieuan teh keur nyieun syariat mudah-mudahan we kawargi-wari kadulur-dulur tuh tingali pengunjungna meni ngampar ayeuna mah kulantaran suasana lebaran keneh tah kawargi-wargi kadulur upami hayang apa suasana di Masjid Al Jabar katinggalna eces jentre tuh katingali ditemongkeun ku Abah dina video din bobodohan tah lamun teu aya salse mah teu aya minat ka dieu da tebih tah tonton we video Abah mengucapkan hatur nuhun tah upami hoyong apa ieu nu ngaran Amang Tajudin teh Amang Tajudin nu sok atrok-atrokan nu sabalang bentor nyariosna cukup lumurung kasuhun jembar hampura bisi Abah aya kata-kata anu menyinggung kepala wargi dari jalmi mah leres bae lain malaikat salah we lain setan sing senjata nu paling ampuh mah iwati saling pangampuran jeung jalmi maka urang nalika mulih ge nu ditaroskeun teh aya utang piutang jeung kalepatan jeung jalmi sok hablum minanas saange Abah mah panjang anu dihatur Abah mengucapkan minal aidin wal faizin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.